Wilujeng tepang baraya, kumaha kabarna? Saya harap semuanya sehat dan tetap semangat menjalani hidup. Sekalipun mungkin ada yang baru saja ditinggal menikah oleh pacarnya. Jangan bersedih ataupun berkecil hati, karena video kali ini saya jamin akan menghibur kalian sehingga akan lupa dengan masalah yang sedang kalian hadapi. Selain itu juga urang ngamumulikeun karena kesenian atau budaya kita sendiri, sekaligus mengenang karya-karya dari maestro wayang golek, yaitu Ki Dalang Asep Sunandar Sunaria almarhum. Namun sebelum itu, seperti biasa, yang belum subscribe silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu serta aktifkan tombol loncengnya juga, agar baraya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan tidak akan basa-basi lagi, hayu urang gaskeun. Jadi dewek pang nyalukan ilaing teh geuning aya maksud tertentu juga nyaeta dewek teh ngabogaan maksud, tapi ieu maksud teh mat lamun teu satuju ulah nepi ka nimulkeun papaseaan, lamun satuju tuturkeun gitu. Kandungan hati amanat teh anu jadi kandungan hati ngan meureun dewek terek mentak kamandang ti si lain gitu cing sok coba atulah mempeng rada cerah sok kayaknya gawe santai tenang santai sok atuh kanya nu deuk hayang naon atuh kieu ja sakali deui mun teu satuju ka dewek ulah nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun. Nya naon atuh teh pangna iluk inung si laing diinitkeun ka sekar mume jeung si gareng. Dewek teh sabenerna mah hayang boga pamajikan deui. Kadenge naon eta ku si lain kadenge bubuyut sia bieu ngomong nah aya kumaha be teh Pak sakali deui dewek teh dek boga pamajikan deui ta ieu teh kulantaran diridoan ku inung si lain kumaha ku kupingan bapak palai garwaan deui cinek nama bade ngamadu bade ngawayuh bapak teh bade mogor dek mogor cing kanya komentaran kanya sageus gede urang teh tah kitu ari eta awewe na teh urang pertapan banyukan sana kakasihna teh Dewi Nilaningrum. Geus aya nu dicita-cita tah di eta pertapan teh aya mawar bodas. Waduh. Ku dewek dek dijugjug. Kolot eta make jeung mawar bodas teh alah. Dek mapai jalan satapak. Ngajugjug ka hiji lemur. Teu karasa capena. Sabab aya nu di teang. Hujan angin dodar gelap. Taya pisan keur ngiuhan. Sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teuing. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju. Dek ngalongok anu ngora sugan anu kolot teu nyusul. Sugan anu kolot teh dibejaan ku batur. Oh kitu. Tah gitu deh. Menta diantar kai lain dewek dek bojoan deui komentar si lain kumaha idem sok ke aka idem ngiringan wae ka aka idem ayeuna mah zaman demokrasi terbuka masina
baheula demokrasi teh disimpingan disunatan tapi punten ye sok bongan disuhunkeun tadi disuhunkeun kamandang kumaha cek si lain henteu abdi mah teu satuju naon upami bapa ina garwaan deui bade ngawayuh heuh abdi teu satuju sabab tangtos aya sabab moal pati-pati atuh logikana oge atuh da ayeuna kaayaan bapa teh teu sarua jeung Pak Haji Apo nya benar artinya bapak itu tidak nalipak maneh jadi nurus tunjung disebutna nurus tunjung teu ngukur ka kujur teu nilih kaayaan ku barudak ngora mung eleh peta ku barudak ngora nepi ka mung eleh peta aduh hayang kanu ngora deui bapak bade garwaan deui ma oge can disenangkeun ku bapak teh cacak hiji teteh bari emak teh putri raja ti nagara Sekar Mume nepi ka waduh luar biasa itulah istri sajati ti emak hese neangan bandingan hese geulis banding we jeung Dewi Subadra Megarwa Dunungan nya mesti kene geus emak lah Yuswa jauh jeung bapak jeung Dewi Nunuk satak saeutik ayeuna dicacana ku bapa ka dieu eta emak luar biasa da puguh meureun uninga mama da pinuh ku didikan rohani jeung jasmani ngaran-ngaran kanu jadi salaki hartina pangeran dunya terpelajar berpendidikan goreng-goreng anak raga anak yang ke orang pertapan deui nya Uma bade ku bapa bade dipangwayuhkeun bapa bade nikah deui ayeuna ka saha tadi teh Dewi Nilaningrum ti pertapan Banyukan sana tah rarasaan bapa teh kasep henteu cingeun teung atuh geus dipikirkeun akibatna gitu nah teu diemutkeun mamalana atawa tuduhan batur we malah tatangga can ayeuna tuduhan batur tetangga coba itu Semar nepi ka kitu kalakuan eueuh turutaneun batur bener nurus eueuh tuturkeuneun anak nyeceuheu sedengkeun katinggal ku abdi bapa teh pan teu kasep ditinggal ti kajauhan bapa teh jiga pinguin kakablek heueuh mun Haji Apo pantes segala aya sadengar rarai percis emer bahe nyuruh widil gitu geuning tong sok kitu bokap eling beh dar sore teu isuk hayang nyanung nyawa aduh kacidan moal aya nu ngelingan deungeun-deungeun mah naon sababna sabab abdi mah ninga gerak-gerik mah sumujudna ka bapa anu luar biasa naon kakirangan emak geresok emak teh sakaligus di mana bapa teu damang emak jadi suster di mana bapak nyari awak emak sekaligus jadi tukang pijet di mana emak bapak palai tuang leueut emak sekaligus jadi koki jadi pelayan di mana bapak ayeuna kotor angeanana emak sekaligus jadi babu tukang nyesel sumujud ka bapak teh teu ngijing sila bengkok sinemah sopan santun ramah tamah DP hadap asor kari-kari ku bapak ina dipangwayuhkeun cing gablek pucus Mar ulu can pernah kadang kasar nyarios oge tong kitu teuing yah geus gede aing teh nu gareuleuh geura waduh moal teu puas barentik curup laras tekan da awewe mah kitu keneh atuh da teh mah ukuran nafsu bapak tadi sasauran ngeunaan bag-bagan hukum agama boh negara nepi ka eces jentre pertela ngemang boleh napak kana sarupa maka yang bisa ngangon hawa nafsu nanti kari-kari ayeuna bapak kalakuan kitu ilmu ajub ilmu lilin ai ka baturnya angan manehna leeh jauh jeung dicaritakeun
tadi cenah kudu anu toja iya itu serangan disaurkeun ku bokap tadi bari jeung ka anak tuh teh surjeng nitah nyandung nah dikira cepot tek milu ngarojong karena kapalai bapak nu samodaya kitu rek nyeri emas sanajan emak inung sampuran abdi ye da karasa ku abdi kanyaahna di mana si cepot kalingking panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres ta ku emak bari diceungceurikan di usapan teu ragab deui ujang anaki tong gering ucu emak tah kata ya dunya kinasihan teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh teu pira abdi teh baheula teh hayang pes pajaplang ku bapa geuning kalah dicarek coba galih pak ulah sok itu kalau kuat nah hati teh buka duit potong dikali ye dewek mah sunah rasul jang ya elah eta ngomong kawinkeun wae kitu ka domah Pak Haji Apo nu bikang tuman aing mah pokoknya jeung hayang nyanung non teh terus sok ya inung silaing teh moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus dulu sawarga Firdaus teh pitempateun awewe nu nitah nyanung ka salakina itu si belegu garwa Rasul abdi ceuk kiai ye dongeng ye naon garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan tapi ku panas-panasna hate eta di mana saroge bade kilir dugi kanyarane cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate nah di Arab aya tangka cau beja aing oge da nyarane na keur dilembang ari teh soal tangka cau mah teuing tuh teh tong sok kitu be eling atuh buya tah kitu ngomentaran sia teh lain ngebetem we carek aki-aki 7 mulut aja ye si kalalanyoan kita nafsu teh mending ngaberung gitu bener di Bandungan teh melengkung bekas nyalahan heuh syukur jang ditarima ku dewek kanyaah silaing ka indung ilaing tapi ke bapak rek ngawayuh heudeuk itu nyikah paingan eta uga isuk-isuk ngajus leunca we terus leunca jeung takokak teh digedekeun leunca takokak dina sakuna teh kuda laut akar jame nu kitu we nu digugulung teh ieu aki-aki awak sakitu bebeng teh leuheung lamun bisa karecek marmot goblok sia bobogaan tiul macana tah nuhun nanakeun hak silaing teh geus dewasa kanyaah ilaing ka inung ilaing syukur tapi da ieu mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese wah cilaka geus kitu mah euy mapatahan kanu beger mah abus wah pajarkeun teh ridon cenah mah dipangjanungkeun geuning eta pipi ngagaralang meureun dicakar mana kitu ge bina-bina teuing mun teu gabje pucus merek kedawang aki-aki teh tong di umar teuing nafsu teh mar syukur pakai ugeran gitu kan dewek ayeuna dek init disirek nganteur nuhun henteu keun bae dewek we sorangan lalu deungnya wa antep ma tah bakal ka urang nyorot abong kena cenah ka aing teh inung sampeuran ta eta kah omongan eta nu dihinarkeun teh sarwana jeung bapana teh cenah bisa kompet daun jadi keukeuh bapak teh bade ngawayuh
mangga wilujeng mudah-mudahan we ya rumah tangga anak cing hancur edan ini aing dulu antep nya mau ya mau dituturkeun bohong tak semar-semar ya winangnong ya winangun naon Semar kuncung danar wulung wah anak Siti bentar teh bohong pajarkeun teh lurah Semar kuda Pak Haji Apo kuda pawana kuda pawana Bapak Bandara Soekarno-Hatta Bapak benar aku anak genti ini mah diruksak batin emak awewe ngaranna ge awewe atuh urang kumaha rarasaan emak ka manehna kanu jadi bapak ka bapak urang sidik emak mah gawena damana geus luar biasa ulun kumaula daya nyebat harorea mah teuing gaulna jeung saha bapak aing jadi kitu euy bukan api oma oh teuing meureun tukang gambang jeung kana mah mangteu jeung si eta anu cereumeuh mah eta ngan hiji atawa jigana bisa jadi teh bebarengan wae jeung Menteri UU bisa jadi aduh aing nepi ka kieu euy sa Menteri UU teh Menteri Kehewanan kumaha atunya teuing ya paduli teuing wau jeung guyur teh mana kitu ge Nah, itu dia baraya. Semoga bisa terhibur ya. Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tutup lawang si Gotaka.